di Kamis ya. Ih, sieun. Dax, jarang konten sekarang mah, tapi tetaplah konten mah tiap hari Kamis pasti adanya. Cuma sayanya aja nih yang jarang konten sekarang mah, terus semangat lagi pas lihat views ternyata 1000-an, nama lumayan lah ya. Ada kenaikan lah dari views, udah mulai nih tembus di angka 1000, udah lumayan lah ya. Cuman viewers, follower, yang nambah-nambah, tolong lah ya. Tinggal klik follow, itu nggak bayarnya. Jangan lupa di komen, ramekan kolom komen dan dinyalain loncengnya biar tahu jam berapa, karena saya posting pasti rubah-rubah jam, tapi yang jelas pasti di Kamis ya, namanya juga Kamisieunnya budak. Ada apa aja nih di Kamisieun malam ini? Kita play video pertama. Just ini nih ada wanita berhijab ya, kayaknya mah kesurupan. Goblok. Beneran kasurupan ya, ini kasurupan pocong eta nih. Sarap ini. Ada apa lagi nih? Yalah. Ini pasti di kamar mandi ya, ini mah ya. Kamar cai ya mah ya. Takut goblok. Eta mah wadulnya. Nu bima wadul aing katingali pisan eta mah ngan reuwas sungkul. Naon eta mah AI anjing, eta mah tempelan anjing teu rame ah. Iya. Ada di kawan kelihatan lengkapnya, tapi pas tengah sih lemah. Coba. Ini cerita ke booking, BO anjing ngopan BO ya mah. Suku jurik ieu anjing jurik bungkeulekan eta mah Kayaknya open BO, dia lagi open BO, kelihatan nyumput, ada kaki dilihat ke atas nggak ada, padahal kenyumput itu di belakangan kamera anjing eta mah. Oh iya benar, iya mah perpocongan iya balap liar tuh. Kelihatan nggak barusan ada sekelebat warna putih. Mana tah. Tapi eta mah cigana mah baturana da mah mungkin pocong resep nu balapnya. Naon oge lah aja nu balap di pocong mah teu bisa balap anjing. Tapi mun pocong balap karung cenah bakal menang. Karena mainnya terbiasa aclok-aclokan, manehna mun balap motor mah moal menang Alam. Anjing tapi emang horor sih. Mun keur lapar balik peuting terus eueuh sangu anjing horor teh euy. Horor anjing teh. Oh itu tuh anu nolol eta mah adina reuas mun saha kokolotrakan di dapurnya bisa disangkana ucing atau beurit. Adina nolol nempo. Tapi eta nu leuwih seremna mah eta bidek dahar sanguna eueuh. Eueuh serem anjing eta peuting-peuting lapar ka dapur eueuh nanaon anjing. Katingal itu mah jelema teh mah lain kunti lain aslina teh wani direungkeun anjing. Pembuktian lur, pembuktian. Kalah anjing. Ieu di pabrik ieu. Mana anjing? Oh itu tuh, pocong lagi ya. Wanian ya anjing. Tah, tinggal digebuk. Ini nih, salut orang kasih ya euy. Harusnya kalian juga gini, kalau kalian lihat bertambakan, samperin, bawa alat pukul. Naon we eta pokona mah sabeunangna we dek awi dek naon. Manya eta teh katempo tuh balik itu tuh. Ngarep ya lur. Tah, nya eta bener. Cik. Tapi tak salut. Pokoknya kalian juga nih kalau kalian lihat-lihat penampakan kayak gini samperin aja dulu ya. Bisi lain jurig anjing tamah bawa runtah eta teh euy. Wah ieu keur nobar ya. Oh lagi sasauran ya. Tuh ada yang nolol tuh. Eta mah indungna kayaknya itu mah indungna keur ngontrol budakna nyusulan bener teh ieu budak teh sasauran bisi gitunya keur main petasan atau keur liar lah. Bener ya mah. Moal eta mah indungna aslina keur ngontrol. Ninina bawa ninina
kudu husnudon urang mah tong suudon Hantu di luar negeri itu lebih nyata, kejam dan gila. Ya masih anjing. untung kita ada di Indo guys. Tapi da mah film katempo ada tinggal film tuh tahun 2023 cek urang belum ada, saya belum pernah dengar aya jurig anu maehan jelema nya can pernah aya jurig anu nyekek jelema anu ciga ieu ngagusur weuh jurig mah kan saukur jeung sieuna nungkul karena kan kita tuh beda alam mau bisa newak anjing mau bisa pacepang-cepeng lah ieu mah cuman halusinasi anjing waduh ieu mah aslinya haram loni eta jurig kita tanya lain aja citu ayeuna jurig ngojaynya aya jurig cai teh nu kieu ye ieu mah nyerok Indonesia aya nya cek urang eta babaturan tapi kita ngeueuh bi pas ka handap mah eueuh nya dilurungkul ayeuna teh berarti emang teu bisa tilelep karena mun tilelep make upna luntur nya anjing da jurig Indonesia mah make upan kabeh euy teu nu nyata teu jurig anjing marek upan kabeh Anu kieu naon guys? Anu kieu naon tah? euy kata goblok aing teu nyaho anjing keur naon kuntinya anjing tilu eta sia euy Micen runtah. Kan micen runtah anu kieu patut. naon eta teh mang tilu anjing eta mah nya Keur naon eta neng? Neng keur ngariung we anjing eta mah da tiluan mang keur nangkring sarua anjing bapelong-pelong itu ge sarua sieun itu ge anjing itu keur naon sih itu kamera sih goblok teh micen mentah we atuh cenah anjing ieu naon euy wah anjing diganggu tah tah paling kieu cai mun jurig-jurig ieu mah paling ngaganggu kieu da mah mungkin cenah tadi dibetot anjing lain eta aya keneh nya euy mesin kompa nu kitu nya batan urang bala ngaranna si Deri nepi ka potong kabetrik anjing unduna potong saya make eta usum keneh teh nya anjing kieu kompa aya di lemur tapi eueuh cigana dah sumur-sumurna ge saraat saena mah kade sia euy anu kieu mah oh itu tuh bijil anjing itu bijil di kamar cai oh indungna anjing teh mah men pasti sia keluar naon men taker omeh anjing tuh cai ge anjing eta can omeh anjing mena cai anjing bener ieu mah men taker omeh anjing tapi nu kieu mah jurig-jurig bersihnya anjing berseka tinggal itu berseka anjing abo eta pamajikanna anjing bawa sahana teh tapi salut aing ge si aya teu lompatnya galari gitu kuatan lah anjing si aya tuh semenit leuwih sia ieu euy aing panasan nepi ka tamatnya tingali anjing keur cebok eta can cebok anjing tuh lihat eta nah hurungnya mukana nyala anjing barudak inyai eueuh eta tapi bisa we glowing gitu ieu nyala teh karena glowing anjing skincare halus ya make teks segar snow anjing anjing salut tapi gua salut nih anjing gua salutnya nggak takut tuh kan disuruh capek cenah teu keluar cainanya tita mungeun tapi sieun ka betri kan tapi sih kayaknya ini mah kayaknya si Aye jadi pikirannya cabul tinggal soal tinggal lihat nih kalau gue lumayan lah jurinya sikat gitu gitu sikat gitu udah serem-serem teuing kan oh langsung ngaleungitnya cek teh langsung ngaleungit arek keluar teu ieu mah soalna jurig mah teu boga bayangan ieu mah aya bayangan di mana-mana jurig mah bayangan aslina ieu mah urang mun diriungkeun aya ilmuna eta namanya hantu ya nah hantu mah tidak punya bayangan di sini terlihat jelas si hantu ini punya bayangan jadi ieu mah wadul ieu mah wadul ieu mah ini ada sebuah seekor kucing lihat penampakan tangan tangan lagi ngegerayam nih di tembok biasanya hewan mah peka ya kalau lihat karena katanya hewan diberi kelebihan itu bisa melihat jin cenahnya IG ada mitosnya gitu seperti itu ini tidak ada reaksi nih dari si kucing ini
berarti ini bohong. Nih, waduk. Ingat ya guys, jurik itu hanyalah ekspresi pikiran kita. Jadi kita mikirnya apa ya yang keluar itu gitu si jurik eta. Dapur ya. Lagi-lagi di dapur ya. Kalau tadi horor tidak ada sangu, sekarang oh ayeuna mau gas. Ayeuna mau gas. Tadi eueuh sanguna ieu eueuh gasna. Sarua hororna anjing bener euy. Bener. Itulah horornya mah gas. Kayak kemarin saya lihat video ya di Koperasi Merah Putih gas harga 16.000 itu kalau ada Prabowo. Asli nama ada tesak itu. Waduh itu juga horor ya. Horor gas ketipu kita sama kontennya, konten presiden tuh. Nih ya, jurang nih, tau ah. Sieun anya ge ngabahas eta mah. Tah, ieu pocong deui budak. Pocong yang matanya nyala tuh, liatin ya. Kayaknya mah ini dikejar saya mah. Cinta tapi teu disampeurkeun teu rame anjing. Ini si perekam kayaknya masih ada rasa takut nih. Karena teu disampeurkeun. Teu nyaho jadi orang eta bener henteu henteuna euy. Nah, ieu ini kacamun ye. Serem aja, serem saya udah. Soalnya ada gambar mata oge nya. Terus si nenek ini cuman terdiam. Teu gerak teu naon. Tapi lain eta mah euy. Oh, kita bener sih. Tuh gerak-gerak bodak. Anjing kieu unggul sugan aing mah dek nyampeurkeun tahu dek ngareureuwas. Urang siap-siap urang euy. Habis hujan biasanya banyak nih begitu. Penampakan pocong terbang di desa. Mana ya? Yue bisa disebut cigana kunti nyamar jadi pocong kan pocong mah acelok-acelokan lain terbangnya. Loh, gelap. Mana? Nih, Buka. guys. Belum berat bodak Dah, pocongnya pindah ya. ke sana aja. Anjing itu bener. Potong guys. Potong. Gantung potongnya guys. Jangan digantung eta mah make tali anjing. Tarik Terbang begitu, make guys. tali eta mah. Wah anjing kudu lompat anjing caing mah betot anjing talina. Baudak beak euy. Teu rasanya. Tapi pokoknya mah saya pastikan tiap Kamis saya akan menemani kehororan Anda ya. Horor yang tidak horor teuing lah ya. Horor anjing ngomong. Gitu aja. Dax untuk konten kali ini jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di loncengna dibunyikan ya. Ngarah gandeng gitu apa hari Kamis jam berapa ada konten Kamisien. Oke? Balik lagi di Kamisien. Hihihihihihi